Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota. Ayeuna bagean anu ka-8 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagean anu ka-8 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Tolong, ay juri ngamuk, ririwa, tolong, Jang samar, tulungan Jang, tulungan. Kitu gugurowokana mangkori. Harita kabeneran Raden Samar can sare atuh waktu ngadenge mangkori salaku satpamna gugorowokan minta tulung teh. Manehna gentak lompat muruk keluar dituturkeun ku Neng Mita. Aya naon Mang? Sing tenang ye, Mang, sing tenang. Ye kuring. Aya naon Mang, aya naon? Cek Raden Samar nenangkeun satpamna. Aduh, aya juri ngamuk Jang. Itu tuh pantau gerbang nepi ka runtuhna Jang. Astagfirullahalazim. Boa-boa. Cek Raden Samar mencerong ka palebah pantau gerbang anu rungkad. Kurang ajar si Satria Lodra mimiti neror aing. Awas ya, ayeuna aing cicing kulantaran can aya kesempatan deuleu si Lodra. Tempokeun hiji mangsa sia pasti bakal diburak bari ku aing sia Satria Lodra. Cek gerendangna Raden Samar. Kang, kadea bilih aya nanaon Kang? Cek Neng Mita jadi hariwang campur sieun. Meni muntang-muntang we kana leungeun salakina.
tenang Neng, insyaallah moal aya naon. Kumargi ayeuna matos teu aya nu ngagangguna oge. Mang, ulah sieun. Datos kabur ieu jurigna oge Mang. Kitu ceuk Raden Samar cumaritana. Memang bener. Sanggeus Raden Samar aya di luar mah kaayaan teh jadi normal deui. Manuk koreak jeung anjing kiwari jadi jarempe. Atuh saterusna Mang Kori jeung Raden Samar tuluy nangtungkeun deui panto gerbang pikeun samentara supaya teu ngagoler ngahalangan jalan. Mang, abdi rek ka jero deui nya Mang. Keun we lah. Panto gerbang mah pado nangtung we heula. Keisukan itah tukang supaya diomean. Mohon mangga Jang, mangga. Tembal Mang Kori manggut. Sementara Raden Samar jeung Neng Mita tuluy arasup deui ka jero imah. Aya rasa nu hese dijentrekeun ku Raden Samar nalika Neng Mita nanya, naon sabenerna nu kajadian tadi. Kalayan pinuh ku kawaspadaan. Raden Samar ngusahakeun sangkan pamajikanna ngartieun. Peuting harita karasana rada alon majuna. Komo nu karasa ku Mang Kori mah. Sanajan eueuh deui kajadian naon, tapi hate leutikna mah anggar kakategan masih keneh soak jeung sieun. Untungna wanci subuh kaburu manten datang nyinggraikeun poekna papedut peuting anu mimiti kalindih ku waktu pajar. Para wargi sadayana nalika beurang mimiti mangprang lambaran kahirupan carita anyar ditulis deui najan sabagiana neruskeun sesa carita poe kamari. Memang kitu jalan kahirupan manusia. Lalakona tara aya nu sarua sok sanajan nasib mah masih keneh can robah caritana. Haneutna cahya sang surya wanci isu karasana kurang hegar. Maklum dina uteuk keur loba pisan pamikiran. Kira-kira tabuh 7 asa luhya pisan rek mangkat ka kantor teh. Tapi lamun teu pamajikanna alamat baeut. Komo lamun nepi ka teu dianterkeun ka kantor, balukarna pasti kana segala rupa. Kitu harita nu kaayaan ku Raden nu kaalaman ku Raden Samar. Kang, dileut heula atuh kopina. Cenah tadi hoyong ngopi Kang. Oh, bade ieu ge Neng. Walon Raden Samar pondok bari buru-buru nyuruput cikopi. Najan panas keneh teu pati paduli daripada pamajikanna manyun alatan kopina can diinum-inum. Kunaon atuh Kang? Ti tadi ditinggalikeun teh jiga seueur pisan emutan. Kirang waregnya tadi wengi. Cek Neng Mita bari dangdan sagigireun salakina. Sanes eta Neng. Puguh ieu teh akang asa kirang arenak badan ieu teh. Duh kapedah naonnya ujug-ujug carangkeul kieu badan teh Neng. Mungkin atuh manggil tukang urut Kang di kantor supados jag-jag deui diurut mah Kang. Dikitukeun mah pikeun Raden Samar jadi teu bisa mengah. Sanajan hate leutik mah hoream kudu mangkat ka kantor marangan pamajikanana. Sabab di kantor oge manehna mah ukur ngamandoran karyawan. Kulantaran teu bisaeun ari kudu gawe kantoran cara pamajikanana. Neng. Kah? Aya naon Kang? Kitu cek Neng Mita bari celengok nyium pipi salakina bangun anu gegetnaker. Pikeun Raden Samar najan keur hoream indit ari meunang perlakuan kitu ti pamajikanna mah sumangetna jadi aya deui.
Hayu atuh urang angkat mumpung enjing kene. Engke masuk macet siang saeutik oge neng. Saterusna saenggeus ngawadang heula mah Neng Mita jeung Raden Samar arindit ngajugjug ka tempat pagaweana nyaeta pabrik tekstil warisan Pasugara. Sapanjang jalan teu loba nu dicaritakeun iwalti pasuliwerna kendaraan jeung Neng Mita anu tonggoy nyetiran mobil. Gancangna carita sanepina ka pabrik Neng Mita tuluy asup ka ruangan kantor sedangkeun Raden Samar mah ngahaja sok nguriling heula di jero pabrik pikeun mastikeun sagalana dina kayan lancar jeung aman. Nalika tepi ka bagian sewing di dinya manehna eureun sabab Neng Dea eueuh di meja paragi gawena. Harita Raden Samar gancang nanyakeun ka salah saurang karyawan awewe nu aya di dinya. Neng, nah hari Dea ka mana? Geuning teu aya lebet. Ka mana, Neng? Nuju milari landong saurna mah Pak. Ibuna nuju teu damang. Oh, nya panyawat naon atunya? Manawi Neng terang? Duka atuh Pak, abdi kirang terang. Pokona nguping teh ibuna nuju teu damang we Kang. Oh nya, mun atuh teu sawios-wios. Pungkas Raden Samar bari tuluy ngaleos. Sedangkeun arina hatena mah ngagarentes. Karunya buah-buah si Dea teu bogaeun duit jeung ka dokterna. Bogaeun BPJS teu nya kira-kirana. Arek diilikan we heula. Tapi pamajikan ngidinan moalnya lamun aing miang. Kumaha alasanna atuh da asa moal hade. Mun aing nyahueun mangkat komo mun indit sorangan. Aing bisa-bisa diinterogasi teureun-eureun ya 7 penting. Sakadapan mah Raden Samar jiga nu bingung. Tapi ukur sakedeung mana tuluy nyerengeh seuri. Tidinya Raden Samar laju lempang ka satukangan pabrik. Di tempat anu sepi Raden Samar gancang gegerenyeman. Maka detik eta keneh cirimna robah jadi 2. Raden Samar miraga sukma. Saenggeus ngarasa aman mah jirim kembarana laju ngabalesat ka Jomantara. Kumalayang di awang-awang suat seot paudag-udag jeung sakadang heulang. Saluhureun pakampungan kumuh nu aya di sisi kota Bandung. Raden Samar laju nyirorot turun di tempat anu sunyi. Didinya manehna ngajirim deui jadi manusia biasa. Sanggeus luak lieu heula Raden Samar tuluy lempang mapai-mapai gang sempit demi ngajugjug ka imahna Neng Dea. Teu kacaturkeun kumaha lila di jalana. Kiwari Raden Samar geus nepi ka hareupeun imah leutik. Kayaana eta imah teh geus robah menang ngarehab. Najan henteu ari agreng mah, tapi bisa disebutkeun alus tibatan bareto. Waktu mimiti manehna datang kadinya. Si horeng tisaprak digawe di pabrikna Neng Mita. Neng Dea ngajejehkeun duit gajihna pikeun ngomean imahna. Harita Raden Samar tuluy uluk salam. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tembal suara awewe ti jero imah. Teu lila berai, pantot teh ngagebrai muka. Ana breh teh. Si horeng Neng Dea anu mukana. Kang Samar? Cek Neng Dea setengah ngajerit. Dumeh teu nyangka bakal kedatangan tamu anu teu disangka-sangka. Muhun Neng, kumaha? Damang Neng? Alhamdulillah Kang. Mangga atuh kalebet Kang.
Mangga linggih. Cek Neng Dea bari gancang ngamparkeun karpet. Maklum di imahna can aya kursi. Gek. Saterusna Raden Samar diuk sila mendeko. Kitu deui Neng Dea, manehna oge tuluy emok hareupeun Raden Samar sanggeus nyodoran heula sagelas cai herang. Mangga Kang dileueut. Hapunten nya, ayeuna oge mung cai herang wungkul Kang. Teu sawes-wios cekap ya oge. Hatur nuhun Neng. Tembal Raden Samar. Ke. Ari emak tos dicandak berobat aja Neng. Pada akang nguping wartos yen emak Neng teu nuju teu damang cenah. Nembe teh tas berobat ka mantri wungkul Kang. Teu acan dicandak ka puskesmas. Kumargi abina ieu teh teu acan uras-urus BPJS. Kapan awis kumu mun rawat inap. Sedangkeun pami ngangge jalur umum mah kedah aya artos di payun Kang. Astagfirullah. Nepi ka kitu nanya. Padahal mah obatan we heula. Kumamun katingalina repot mah panyawatna. Rek dikumahakeun teuing atuh mun kaayaan kritis eta mate Neng. Jigana bakal digolerkeun we meureun moal dipalire. Aduh. Sadis cek akang maneh. Mohon Kang, da kitu kanyataanana di negara urang mah. Komo kajalmi teu mampu mah sok diapilainkeun Kang. Nya entos atuh. Ayeuna mah urang candak we si mate ka puskesmas. Keun ku akang ditanggung lah biayana mah. Ngadenge kitu tangtuna pikeun Neng Dea ka Cidabungahna. Paromanana nu tadi alum teh ngadadak berag. Panon endahna neuteup ka Raden Samar. Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun. Hapunten ieu abdi tos seueur ngarepotkeun ka akang. Cek Neng Dea bari tuluy tungkul. Teu naon Neng, ulah janten emutan. Keun we. Da eta mah kawajiban ieu papada urang tutulung mah. Hayu tuh urang canak mate, urang pesen mobilna supados tereh ngalandonganana hayu. Kitu cek Raden Samar. Satuluyna Neng Dea gura-giru pesen taksi online pikeun mawa indungna dibawa ka puskesmas. Gancangna carita, indungna Neng Dea dipangku ku Raden Samar, dibawa ka sisi jalan gede tempat taksi online nungguan. Sabab mobil teh asup ari kudu nepi ka hareupeun imah mah. Da kulantaran jalana oge ukur gang leutik, mahi samotoreun. Nalika geus nepi ka si jalan, sup tiluanana arasup ka jero mobil. Di satengahing perjalanan, nalika mobil geus ngageleser maju nuju ka puskesmas. Neng Dea nu nangkep indungna diuk sagigireun Raden Samar. Kang, Cek Neng Dea laun. Kumaha Neng? Iya bojo akang. Terangan teu akang ka dieu Kang. Terangeun atuh Neng, pirakun teu mah. Walon Raden Samar ngabohong, ngahaja supaya Neng Dea ngarasa jongjon. Terus naon kitu ngaroskeun kitu Neng? Sambung Raden Samar bari ngareret ka Neng Dea. Teu kunaon Kang. Nya syukur we atuh pami bumi taterangeun mah. Abdi teu hariwang akang diseseulan engkina. Moal atuh Neng, sing tenang we nya. Ceuk Raden Samar, najan hate marada kakategan, sabab mun nepi ka nyawan mah manehna nepungan Neng Dea bari teu bebeja. Wah, urusana bakal barabe. Alamat perang dunia katilu bakal gancang kalaksana. Tapi nging ari nyarios manya ka Bumita keun we da moal naroskeun ieu Bumita mah. Dikitukeun ku Raden Samar, Neng Dea ngarti. Sanajan teu dijentrekeun sajelasna oge, tapi manehna surti yen Raden Samar teu ngomong sajujurna. Tapi kilang kitu pikeun Raden Samar
eueuh niatna naon, iwalti hayang nulungan, pedah Neng Dea kahirupanana pas-pasan pisan. Dibarengan ku ngobrol mah, aya kana setengah jamna, akhirna mobil teh nepi ka puskesmas. Satulina sanggeus mayar administrasi ti heula. Indung Neng Dea dirawat, kalayan menang layanan anu alus ari di barengan ku duit loba mah. Komo ieu dihajak ku Raden Samar ditempatkeun oge di kelas VIP. Atuh puguwe para perawat jeung dokterna oge dareh deh naker. Teu cara ka pasien BPJS anu sok mindeng diapilainkeun. Mere obat-obatan oge. Panas paracetamol, batuk paracetamol, asa eueuh bedana. Rajin dibere nu alus obatna, anggar kudu nambahan duit keur meulina nebus ka apotek. Kitu nasib jadi jalma leutik mah. Memang kitu kudu tumarima. Para wargi sadayana waktu teu karasa, ujug-ujug geus tabuh 2 beurang we harita teh. Atuh kapaksa Raden Samar gancang amitan ka Neng Dea sabab bisi kaburu dur asar manten. Neng, akang uih heula nya. Kumargi ieu teh bilih sonteneun. Sok sing tenangnya. Tah, ieu artos cepeng kanggo engke ngalunasan waragad pami uih ti dieu. Ceuk Raden Samar bari mikeun duit sagepok. Duka ti mana nyokot eta duit, da ujug-ujug Raden Samar teh ngodok tina pesakna. Kang, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun sakali deui. Hapunten. Abdi tos ngarepot ka akang. Ceuk Neng Dea bari nyekel leungeun Raden Samar. Manehna ngarasa kagagas ku kahadean Raden Samar. Mohon sami-sami. Mangga atunya ku akang dikantun heula. Pamugi si masing engka damang dewe sabihara-sabihari. Pungkas Raden Samar manehna tuluy ngaleos kaluar dituturkeun ku paneuteup Neng Dea anu carinakda. Tepat dur asar Raden Samar laju asup deui kana ragana nu aya di pabrik tekstil nalika turun ti Jomantara balik ti imah Neng Dia. Pikeun Neng Mita taya kacurigana naon. Sabusaka nyahona salakina teh tadi oge aya di pabrik. Kajaba teh eta waktu dur lohor kapan barang dahar jeung manehna. Neng, Ikang. Naon Neng? Kumaha? Aya naon? Sok hoyong naon? Bila hoyong di pangku atanapi kumaha Neng? Cek Raden Samar ngabanyolan pamajikanna. Ih, akang masuk aya-aya wae. Makanya atuh di dieu urang pungka pangku makan. Uang uih we nama yuk Kang. Terus sonten geuning Kang. Oh, hayu atuh ah. Manawi teh hoyong naon? Hanas akang menitos bunga. Ari akang hoyong naon kitu Kang? Tanya Neng Mita. Di barungku imut ngagalenyu. Imut anu matak edan leleuweungan. Naon we di pasihana? Da mana laki akang maneh? Neng Mita ngaharewos. Mungkin atunya di bumi, di dieu mah teh amparan Kang. Raden Samar jadi seuri bari gancang nuyun pamajikanna dibawa asup kana jero mobil. Para wargi sadayana. Cag urang tinggalkeun kayaan Neng Mita. Ayeuna urang caturkeun di tempat sejen. Jauh di tempat sejen. Nalika Raden Samar undur diri di puskesmas. Harita Neng Dea ngadon ngalamun sagigireun ranjang indungna anu keur dirawat. Lamunanana mangprung ngaluhuran jangkungna gunung, mapai-mapai rohangan hatena anu kosong. Cipanona ngalembereh ngaliwatan mulus pipina. Aya rasa kaleungitan sumarambah dina jero hatena nalika Raden Samar eueuh ti sagigireunana. Neng Dea teu bisa nyumputkeun sedihna.
waktu Raden Samar geus teka tembong tina teutepanana. Kang Samar, bade iraha atuh salira kadi deui Kang. Kitu cek gerentesna Neng Dea setengah teu sadar. Beringing hak ceurik bangun sedih naker. Kabeneran kayan eta kadengieun ku indungna anu keur ngalempre. Makana Mas Sumirah langsung nanya, Dea, anaki, kunaon geulis, kunaon? Ulah dicengcerikan Jang Samar mah. Sing inget ieu, urang mah jalma teu boga, moal pantes keur manehna. Kajaba teh eta, kapan Jang Samar teh geus bogan pamajikan? Urang kudu sabar jeung sadar. Sabab ku ditulungan oge, alhamdulillah. Da batur mah jarang-jarang anu bager kawas kitu ieu, Nyai. cek Mas Sumirah semu peurah. Najan ari hate mah ngarti kana naon anu dirasa ku anakna. Ngadenge panggeuing kitu ti indungna, Neng Dea tuluy ngarangkul bari cerik sajadina. Saminggu ti harita saenggeus Mas Sumirah pulih deui kawas sabihara-sabihari. Neng Dea asup deui gawe ka pabrik tekstil milikna Neng Mita. Tapi dangat eta mah lain rek gawe, tapi rek ngundurkeun diri. Sabab kiwari hatena cumantel wae ka Raden Samar. Cek pikirna hiji-hijina jalan sangkan poho iwalti kudu ngajauhan supaya teu mendang teuing patepung. Ari jauh mah hade deui. Kitu pamikirna Neng Dea. Hari tapi ke Neng Mita mah teu jadi masalah. Najan nya oge rada kaget dumeh teu pupuguh Neng Dea ngundurkeun diri. Tapi kilang kitu dirina teu bisa nyegah sabab eta mah hak pribadina Neng Dea. Mangga teh teuing cenah da ti pausaan mah teu ngaluarkeun ieu. Eta mah da kaluar hayang sorangan. Kanyataan eta beda jeung Raden Samar. Salian ti ngarasa heran. Pikeun dirina jadi timbul kapanasaran. Naon sabenerna nu kajadian ka Neng Dea. Nepi ka ngundurkeun deui ti pagawean. Atuh Raden Samar kapaksa. Nalika Neng Mita keur aya di kantor, Raden Samar susulumputan nuturkeun Neng Dea anu keur leumpang. Saterusna sanggeus aya di sisi jalan raya, Raden Samar laju nyampeurkeun. Neng Dea. Dagon heula Neng, dagon heula. Cek Raden Samar gegero bari tarik. Laju geus deukeut kep nya ka leungeun Neng Dea, laju dibawa indit ka tempat anu teu pati teuing rame. Sajongjongan Neng Dea ukur neuteup kasepna pameunteur Raden Samar. Jajantungna ratug tutunggulan. Komo nalika Raden Samar nya ka leungeunna, aya rasa nu teu bisa digambarkeun ku hatena. Pating saleser, pating surser. Neng, ari Dea kunaon? Aya naon ieu teh? Nah ujug-ujug kaluar ti pabrik. Hampura lamun akang boga salah anu teu dihajanya. Sok nyarios, aya naon alasanana? Tanya Raden Samar. Sabab maena ngarasa karunyaeun lamun Neng Dea teu gawe, rek ti mana keur nyumponan pangabutuh sapopoena. Teu aya naon Kang. Akang mah teu gaduh kalepatan ka abdi. Hapunten abdi nya Kang. Panginten abdi teh bade milarian deui damel kanu sanes. Kitu tembalan Neng Dea. Najan teu bisa nyumputkeun rasa sedihna. Dea, akang teu percaya lamun Dea teu aya naon. Sok sing jujur supaya akang bisa nulunganana. Pikeun Neng Dea dikitukeun teh kalah muwuh sedih. Tapi teu mungkin lamun dirina kudu terus terang. Tapi Raden Samar memaksa. Akhirna najan berat-berat oge pok Neng Dea cumarita. Kang, hapunten abdi nya Kang.
Punten kunaon Neng? Abdi pangdak keluar di pabrik teh. Salaresna Neng Dea teu kabat nyaritana. Beuki panasaran pikeun Raden Samar mah. Salaresna kunaon Neng? nya salaresna abdi teh alim patepang deui sareng akang. Saenggeus ngomong kitu, Neng Dea tuluy ngajengkat indit. Sok sanajan cimatana murubut teu kaampeu. Atuh pogoe Raden Samar jadi ngahulang. Manehna jadi bingung lain memeusan. Hatena nyobaan ngahartikeun kana ucapan Neng Dea. Tapi nalika Raden Samar keur ngahulang jentul di sisi jalan, no atuh teu kanyahoan ari keur kitu. Ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.